Panasna di luar, tapi hoream barang gawena di jero. Halo besti, kembali lagi bersama Ibu Rai. Atuh da, ayeuna manggeus jadi ibu rumah tangga. Kita teh harus beberes ieu teh nya. Tuh popoyangnya kan moal mungkin ujuk-ujuk langsung ditilepan langsung asup lomari. Pasti kudu ditilepan, pasti kudu diasupkeun ka lomarina we ku alurang pan. Sabenerna mah ieu teh hoream beberes, cuman karena tidak ada kerjaan kan si Raidan nuju bobonya besti ya sudah kita teh barang gawe. Tadi teh ngajajar popoyan, terus nyesel seragam besti. Ayeuna teh suami abi teh gawe peuting, cuman abi teh kakacannya seragam. Ya nama lagi ibu-ibunya besti kadang poho gitu loh. Tuh tinggal ieu teh ku kulutus besti. Ieu teh karek kamari beres nah bet ayeuna geus pabalatak deui. Kusaha deui lamun lain ku si Raidut diasupkeun kaluarkeun. Tuh ieu ge hayang make sulap bim salabim abrakadabra pret. Tuh anger we kudu ditilepan pan. Tuh ari sagala dikontenkeun mah nu tadina hoream anger we kudu barang gawe bener teu. Ari eta teh bener digawean nya bener atuh tepi beres tepi katilepan tepi asup kalomari nya walaupun angger ku si Raidan ku bapana teh sok tara barenernya rarokot baju teh termasuk abi oge teh bener abi teh mikiran hayang ulin tapi hayang ulin ka mana tapi hayang aya batu tapi baturna kudu saha teu lila pas geus asar ternyata baturan abi teh ngawea tadina rek janjian yang riso ngape teh udahlah main heula we yuk ka bumi hejo tuh tinggali anteng ngomecai hayang guyang geura besti tapi kan teu meunang nya sakitu lah bye bye.